Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Ki Kampak rek mere judul Parbut Bakakak Hayam di Kuburan. Emang aya kitu Ki? Ai di kampung mah geus teu aneh, lamun heug aya nu maot pasti aya bakakak, eueuh ge diayakeun. Emang jeung naon kitu Ki? Jeung anu ngagali kaluat, nu ngagali kuburan. Sok dibere sangu saboboko, bakakakna hiji kadang dua, kumaha aya rejeki nanya. Tah eta teh saking ku bakakakna gede, akhirna nu ngagali kaluat begitu aya bakakak, waduh gajlong pakpikpok. Nya maklum geus ngagali kan lapar, nepikeun ka pacul murag. Pabulit kusabab naon? Harga hayam mahal. Ayeuna meuli di rumah makan kan bakakak mahal hampir 100-120. Ai di nu kuburan kitu mah gratis. Mentak ge lamun ngagali kaluat, ngagali kuburan kudu sadiakeun bakakak sing loba. Eta teh di lembur mah sok parbut. Ceuk saha Ki? Nya Ki Kampak nyaksian. Boh di mana ge. Ceuk saha teu balareuki salargut. Mun dikot pok 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 pok. Leungeun kotor ge nya. Tah nu kitu teh resep. Keluarga mah resepeun, oh di dalahar cenah. Tah lamun anu teu di dalahar mah eta teh aya pasukan nu sok teu beuki. Teu beuki naon Ki? Teu beuki dahareun di nu maot embung cenah. Sok weh cenah. Urang mah sok inget cenah lamun ngadahar huluna asa ieu, ngadahar jangjangna asa ieu, ngadahar cekerna asa ieu, larasaeun cenah padahal mah moal naon-naon ieu sok we dalalahar atuh.